Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aturan alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha baraya sadayana tararamang mugi aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang ngadongeng deui teraskeun hanca garapan dina carios kalayan judul Juri Buntut Nalo, karangan Bapak Entang Sumarna nu diropea tanapi digarap deui ku Mang Maman. Mitra kaum dangu upami teu leupat hanca waktos dinten kamari teh dugi ka ulah dibawa ngomong bae atuh Kang, keun sina istirahat heula. Ceuk Nyi Caca ngageunggeureurkeun ka salakina. Nya atuh nya, pun sina sore bae heula omong Abdul bari nyimbutan lanceukna ku simbut belang. Mitra kaum dangu anu ngarolongok geus nungtutan pada barali ka saimah-imahna masing-masing. Harita teh anu can balik teh ngan Gari Abdul bae jeung bojo-bojona ngemitan anu keur sare mani ngajembring ngan lamun lilir teu weleh sok bibiri gidiga. Dugi kadinya nya baraya mitra kaum dangu hanca waktos dinten kamari teh. Kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Kira satengah jam karek lanceukna teh lilir deui bari luak liuk jeung gegebegan. Ku adina disampeurkeun bari terus ditanya, "Kang, tos leres ayeuna mah akang teh?" "Astagfirullahalazim," omong lanceukna bari ngusapan beungeutna sababaraha kali. Tuluy maksakeun maneh diuk bari diganjelan ku angel dibenerkeun ku adina. Gek Abdul diuk gigireun lanceukna. Kabeneran keur eueuh sasaha deui. Da ari awewe mah harita teh keur nguruskeun dahareun heula di dapur sasadiaan keur dahareun tengah poe. "Tul," ceuk lanceukna sorana oge manih arosos semu ngageuteur. "Aya naon Kang?" "Maneh nyaah ka akang." "Aduh kantenan we nyaah mah da kalanceuk abdi sorangan anu ngan hiji-hijina," jawab Abdul bari unggeuk. "Syukur atuh ari nyaah mah," omong lanceukna bari unggeuk. Sorana ge launna keur. "Nah Kang, nganggo naroskeun kitu sagala rupi abdi masuk asara reuwas teuing," omong adina bari neuteub kana beungeut lanceukna anu masih pias keneh. "Akang teh boga
boga Rusia hirup anu saumur akang karandapan. Rusia naon Kang? Dari nama ku akang teh moal dicaritakeun ka sasaha oge. Tapi inggis dosa lamun akang teh terus terang mah pamali bisi kabawa ka jero kubur. Ku kituna ayeuna ku akang rek dibejakeun ka maneh dul. Ngan omat ulah diucah acehkeun ka batur sabab lamun batur nyahoeun mah pasti akang teh kawiwirangan. Ku kituna hade ku akang ayeuna dibalakakeun. Tapi ieu Rusia akang teh ku maneh teu meunang dibejakeun deui ka batur. Omatnya dul bisi akang jadi penal ke geura. Ceuk lanceukna neuteup ka adina bari nyengir siga aya keneh ka nyerina. Tembong bibirna ge geunteul keneh. Sakitu harita geus meh tengah poe teh. Mangga Kang, abdi janji moal ngucah ngacehkeun ka sasaha oge. Paribaos teh mah indung suku ge moal dibejaan. Lamun akang ngabejakeun Rusia akang ayeuna, naha maneh moal ngambek ka akang? Piraku asa teu pupuguh teuing jol-jol ngambek ka anu jadi lanceuk. Kawas anu gelo bae panginten, jawab adina bari gogodeg. Jadi maneh teh moal ngambek? Moal Kang, jawabna bari unggeg. Syukur atuh, ari moal ngambek mah kieu geura nu saenyana mah akang teh geus kabobodo jadi eyang baing di warudoyong teh ya. La ilaha illallah, omong adina bari gogodeg waka teu nyangka satungtung buuk ge. Yen nu jadi eyang baing teh mana horeng lanceukna. Eta teh akang. Nya duh, eta teh akang nu maksudna hayang nyadarkeun ka maneh ulah pasang buntut nalo teuing. Da geuning ari ditaragal dicarek mah maneh teh henteu ngagugu kanu jadi lanceuk. Kuat karesep badan kanyaah kadulur. Keung-keung ge akang maksakeun maneh bae. Bari hayang nyaho kana kaayaan di ditu. Malah waktu maneh maksa menta angka teh ya, ku akang teh dilalebah bae. Ngarah rada percaya ku maneh. Tapi kabeneran maneh teh keur alus milik. Buktina nu beunang nyebut akang teh menaran pisan. Untung gede maneh keur bintang terang. Alhamdulillah abdi teu digebrus oge Kang, jawab adina bari gogodeg. Kukituna ayeuna akang menta dihampuranya. Daya bayana Kang, malah upami kitu mah atuh abdi teh sasat di pasihan milik teh dilanceuk. Nya duh, tapi tadi nama akang teh henteu ngahaja. Eta maleta teh siga aya nu nita we meureun. Ngan akangna
nu teu ngarasakeun. Da maksud ti imah mah lain rek mere angka, tapi rek nyarek sangkan maneh ulah katotoloyo teuing. Pasang buntut nalo teh malah waktu akang tos mere angka ka maneh teh ya. Rarasaan teh asa beda. Barurat asa nu kasurupan ku arwah nu sejen. Tetenjuan oge harita mah ririakan asa inget asa henteu. Tah kitu duh, nu sanyana pisan mah teu sangka eta nu sumurup ka akang teh geuning geus nguntungkeun ka maneh. Nya sarua syukurna we ayeuna mah ngancek ingatan akang mah teu samet ieu ka hareup. Cing eureunnan eta kana pasang buntut teh bisi matak ruksak jagana. Lantaran akang rada ambek kana diri sorangan. Nah basa malam eta make hayo mere angka ka maneh. Nya tuluy peuting tadi disusul deui ka ditu. Ari maksudna nya eta sangkan maneh tuluy eureun pasang buntut nalo teh ya. Tapi geus kitu we meureun apesna akang kudu kajadian kitu. Bongan salah akang make jujurigan, make mukana nu indung barudak. Hukum pola meureun. Nu tuluyna mah maneh oge nyaho sorangan. Akang dibabari ku jurig nyaan, ku jurig si buntut nalo teh ya. Kitu omong lanceukna. Bari rumahuh napas jeung ngahegak siga anu tas leumpang nanjak. Dugi kamana akang diudag ku jurig buntut nalo teh? Ceuk adina bari neuteuk. Harita akang lumpat teh ngiduh. Mapai-mapai galeng nu rada gede. Bari ngareretan ka tukang. Da sieun ari dicewol bool mah. Dah ku si jurig buntut nalo teh unggal ngaliuk ka tukang. Unggal palengseng ka ambe bau bangke. Pabaur jeung bau rampe. Matak sabah hayang ongkek bae. Lamun henteu ditahan nguat-nguat maneh mah eta babakuna mah bari sieun deui. Lamun akang eureun utah heula. Meureun akang kaudag ku jurig kesang ngoprot bijil tina tarang. Malah bujur muruput ge. Henteu ditolih deui. Eta deui karagok lompat geuyeubeud ku mukana. Mani teu bisa tarik pisan. Tuluy disingsatkeun ka luhur. Da ngarah jadi tarik lompatna. Unggal direret eta jurig buntut nalo teh ya. Unggal gaclok siga bangkong raksasa. Mani gancang pisan. Malah najan rada jauh kene oge. Ari bauna mah geus miheulaan nyulusup kana liang irung. Matak ngadak-ngadak songkek.
harita antarana teh kira-kira aya kana 15 meter mah. Atuh bujur oge mani kokoplakan bakati ngarasa sieun geus asa gep bae disantok ku jurig teh. Walebah bengkolan ka lembur kulon galeng didinya rada leutik jeung barengkok. Akang teu bisa gancang lumpat teh sabab aringgis disoledat nincakna. Ari si jurig buntut malo mah teu siga karagokeun deui nincak galeng kitu. Tumpat ngagaclokanana teh angger bae gancangna sarta beuki ngadeuketan ka akang. Atuh mani geus asak garawek bae bujur teh digegel siga ku anjing edan we meureun. Beuki deukeut beuki ngarempot bujur teh bari disada mani siga nu ngakurkeun bauna bae malah siga rek nyuguhan ku bukurna. Daharita teh tarasa kotombol dina calana maneka ambeuh melenghir bau jengkol sepi. Da eta akang beurangna tas ngakan jengkol sepi jeung pindang pangirimane teh aduh barang jol ka sisi lembur pisan. Ras akang eling kana pangarti jeung pangabisa sorangan. Ceuk pikir teh nah aya jelema make kudu sieun ku jurig. Wah rek kumaha behna bae gancang harita akang malik bari ngahanju-hanju ku capek tas lumpat ge. Pek babacaan sabisa-bisa akang. Duka teuing kumaha harita eta jurig buntut nalo teh ngarandeg heula sakedeung. Barang red akang nenjok kana beungeutna. Matak dilapisan. Damani eces kacaangan ku bulan. Sidik letahna ngambai sajengkal. Meh nepi kana harigu. Sarta beureum euceuy siga nu tas nginum getih bae. Irungna dicocokan ku kapas keneh. Matana molotot teu ngiceup-ngiceup. Beheungna ngampai keneh tambang nu panjangna kurang leuwih 3 depa mah aya. Nangtung ajeg siga patung bodas leungeunna nangkeup harigu. Henteu endag henteu oyak kadupa ku angin anu sakitu gedena. Ngan tambangna nu siga hirup teh kupat kapi tungtungna siga kadupa ku angin peuting. Lantaran harita geus deukeut kira-kira aya 5 meter mah. Atuh bauna manim nyelek kana ti koro geus hayang bae utah. Putina bakating ngarasa sebel. Nenjek gitu akang jadi obat pabacaan teh. Emosi jiwa akang galider rasa gempeur teu tenang. Sumanget akang siga nu aya nu matot bae nepi ka ayat-ayat suci ngadadak jadi poho saware. Dibulak-balik tepugu hulu buntutna. Duka teuing ayat nu teu tamat teh. Duka teuing peda awak akang keur kotor ko tombol ku najis eta. Duka teuing naon sababna
Meureun geus nepi kana kulak canggem, akang harita kudu ngalaman kitu. Eta patung teh ujug-ujug endak bari ngagaclok ka hareup saeutik ngadeuketan. Saban gaclok, saban bujur akang ngarempot, bari muruput di sada. Siga anu milu gegeran, bau hangru bangke beuki nyampe kana irung. Beuki deukeut beuki gila, nenjo nu kitu rupana mah. Najan akang mindeng sok ngurebkeun, nu paeh oge ari nenjo ku nu kitu mah. Kakara harita bae, nepi ka ngabiri gidig ngarasa paur. Unggal jurig ngagaclok tina liang kado hajat. Bet karasa aya nu milu ngagaclok, nu caina mapai kana pingping. Melenghir seungit sambal samperdin. Kira 2 meter deui antarana teh. Eta si juri gaclok ngarandeg, kolebat tambangna ngurawed kana suku akang. Ngabototna tarik pisan. Atuh akang ngajengkat, bari ngagorowok menta tulung-tulungan. Leus akang kapaehan, geus teu inget kana nanaon. Barang akang eling, geus aya di gardu ronda, keur pada ngarancet jeung diceuceuhan. Nu akhirna terus akang pada nganterkeun nepi ka imah. Tah kitu dul, kajadian akang nepi ka kieu teh cilaka ku polah sorangan. Jujurigan dibales dijungjurigan. Tapi ieu Rusia teh omat ulah diucah acehkeun ka batur. Bisi akang nambahan wiwirang. Mangga Kang, ku abdi moal dibejakeun ka sasaha oge. Jawab Abdul bari unggul. Mitra kaum dangu lampah Abdul jeung lanceukna nu keur baluas teh. Ayeuna cag urang tunda heula, tundeun di haleundeulem sieung, tunda di hanjuang siang, keur sampeureun engke deui. Di mana perlu mah kapapai kabeh. Ayeuna para mitra kaum dangu rek dibawanya baka belah kulon heula sakedeung. Urang lalajo kaayaan di wewengkon leuweung gede. Puting eta hujan leutik ngaririncik di karacak ting kareclak dina genteng sigarecok. Katinggang ku hujan pluplok. Gara-gara hujan lila disebutna nu kitu mah hujan panjang. Ti isuk nepi ka burit, hujan teu raat-raat, siga taya kabosenna. Karunya kanu rek nyaba, Haji Juber nu geus dangdan, rek indit ka leuweung gede. Nya kapaksa iangna teh papayungan, nepi ka jalan memeh celakana beca, rek ka alun-alun payungna dipihapekeun heula di warung nu wau. Sanajan geus tumpak oplet nu jurusan Cimahi ge, teu wudu gado namah norok tok, rada katirisan
wantu adat nugus aya umur mah henteu paya kahujanan sok babarian kabulusan. Usum kitu ngeunahna masih duru nginum cikopi atawa gegelehean tambah cicing maca buku wadalan penerbit laksana gerak loba nurarame benang pangarang jarikeun. Olepat ieu carita urang liwatan di jalan bongan taya nu pentingna teu kudu dicaritakeun. Harita geus liwat magrib di sahiji imah leutik aya anu keur ngariung obatan di tengah imah. Sigana teh heurina keur dieusian ku obatan oge. Eta jalma nu obatan nu saurang mah beut haji kaciri karepusna bae model Turki kukuciran mana horeng Haji Juber badami di imahna Ki Bohim dibarengan ku Japar katut baturna saurang anu ngaranna Mang Apang. Harita Jongjon badami disaksian ku Damar Cempor nu hurungna kakalicesan kadupa ku angin peuting sarta Haji Juber mani madep ngadengekeunana teh. Urang turunkeun rancana urang dehem, ceuk Japar bari ngareret ka Bohim. Soal ieu mah kumaha ieu we Mang Apang, naha sanggup naragal kitu diburuhan 10.000 perak ku haji teh, omong Bohim bari ngareret ka Mang Apang. Rateuing ari kudu ngagarung bari maehan salakina sarda duluy awewena dibaling mah sababuruhna ngan saudik doing, omong Mang Apang bari gogodeg. Nyaha hayang sabaraha bang, ceuk Haji Juber bari neuteup. Jadi cuma mujuna euy, bila maehan bari maling nyiani sabab hesina agra sabaraha hesina agra ngan bari belenyeng leos nyarios mah raos sareng gampil juragan haji mung upami dina ngalaksanakeunana mah nandonkeun umur kulan, jawab Mang Apang bari nyerengeh seuri. Wah, lain mah kawas lain jago tukang maling kacang jauh bae. Guning bari tu bahasa si lain jadi anggota abide. Manisya babara kali karung dihubungan ka imah. Paribasa keur anggota. Padahal menang malingan di babah. Omong Haji Juber bari nyerenge tembong huntuna aroyag. Kawantu huntuna teh jadi ti toko alias palsu. Teu raku nu teas-teas. Komo lamun kana wajid nu cepel-cepel mah anti pisan. Mun manahan bae ku juragan, hari kana maling kacang mah abdi teh juarana bae. Komo upami kacang hirup mah kampiun pisan.
Omong Mang Apang sirih heula. Hehehe, bangsa pagawean kitu mah. Tai ceuli moal bangga juragan. Diganda ka pendakna oge ukur bubuhalan. Diganjar gedong dibanjoi teh. Nanging upami maehan mah, wah, sanes padamelan nu lumayanan. Upami katangkep mah, tangtos puluhan tahun. Amba Jamrong abdi mual ngambehan nu indung siteul. Wah, gila aing masuk ngugit-ngugit nu kitu bae geuning. Gaban ali bang buangan sok kana ping-ping pang. Omong Haji Juber nyerenge. Nya sabali mah sok itu juragan. Jawabna. Gayang sabala eju. 25.000 rupiah juragan. Margi kadituna sanes mung tiluan. Kedah 7-8 jalmi mah. Jawab Mang Apang. Mahal juing oi. Gaban hilain di lijuma. Bari rangka ringkid sagala dibawa. Cing aduh. Ulah ayang jagidu deing. Keun ku dewek dibere 15.000. Gapadang rusak baik dewek mah euy. Padahal kawin kaparawan nu sejen ge moal beak sakitu edah. Ieu mah gu hayang puas we. Bongan dewek nepi ka geuring bikir. Geuring awak tak ku si jurig buntut nalo jeung anakna deh. Omong Haji Juber bari gogodeg. Omong kitu mah juragan. Sasatna abdi sadayana disebakeun ka jurig. Siga gelut jeung jurigna lo. Wah, eta mah upami kersa sakitu mangga galeuh. Upami teu kersa ulah geuleuh, sawios abdi mah mending jadi bobotoh. Ngadu hayam we. Lumayan 5% oge. Ih, eja si daing mah pangsok itu. Hajuya. Padamelan bangga eta mah, juragan. Matak ilang nyawa ucul umur. Aju. Ku dewek diberi 20.000. Lamun hasil mah kumaha jae. Geus lah, Bang Darima. Asal duitna kontan ayeuna we. Omong Bohim ngahatean. Gih, engke duitnya mah. Ai geus bukti heula bagaweanana. Ayeuna mah di banjer tengahna. Mitra kaum dangu gancangna carita. Harita geus jadi badami na teh diburuhan 20.000 perak. Ditah maling Nyi Eni bari ngabinasa salakina teh Sreng kontan dibere satengah harga 10.000 heula. Gila euy, lek dibigawina deh, ceuk Haji Juber. Sanggeus masrahkeun duit buruhna hiana. Wengi ieu oge ku abdi sadayana dilaksanakeun. Juragan mah calik-calik we di bumi. Engke ge diwartosan kaditu upami Nyi Eni parantos di dieu mah. Omong Bohim bari unggek. Gilu adunya. Gade udah salah deui. Siga kamadi ieu Nyahim. Hanas duit geus kontan. Ari pagawean teu beres. Moal, ayeuna mah juragan. Aduh. Ja geus beres sagalana ge. Dewek ayeuna lek mulang ka lemburnya. Mangga juragan.
bilih kawengian teuing di jalana. Jawab Bohim bari ngajajabkeun nepi ka buruan imahna. Kebat Haji Juber mah geus mulang deui ka lemburna. Bari hatena rada guligah meueusan. Sugan we kapelet ku Nyi Eni teh bisa kasorang. Cag mitra kaum dangu tunda Haji Juber nu mulang. Kocap harita Bohim keur ngumpulkeun babaturanana. Tukang bobok, tukang tarok, anu sakomplotan jeung kalakuan manehna teh harita aya 8 urang. Puting eta keneh maranehna ariang ka Bandung, maksudna rek ngalakukeun kajahatan. Harita teh keur meujeunna tiis jemplang-jempling. Bulan sumerotna henteu pati bengras. Keur mah peuting eta teh tas hujan ngecrek, tambah bulan kahalangan ku mega. Reyem-reyem saukur tembong meueusan. Kira pukul 12 leuwih, harita kaayaan di lembur babakan. Mimiti kadenge aya anjing, siarah rage ngagogog, sakapeung bari babaung ditembalan ku hatong meula kasimpean peuting, sok mata keung kacida. Kedepruk, aya jalma keur laleumpang bari ku kuliwedan kanu rada poek. Anu leumpangna dihareup bari luak liuk cingeus naker, juringkang kanu rada caang. Horeng eta nu laleumpang teh aya 8 urang. Sarta kabeh make teregos ku sapu tangan hideung, saragam jeung bajuna nu diparake kabeh harideung. Mitra kaum dangu leumpangna duaan-duaan jadi 4 bubuhan. Ting saling keur kanu rada suni. Embong nama taya nu lemor saurang ge. Kabeh nyoren pakarang. Narogel peso balati dina cangkengna. Abong lakuna para penjahat mah mani ngabunian beungeut. Beut siga sieun kanyahoan kun wauheun bae geuning. Awas kalong, bisi aya ronda. Ceuk nu saurang mere kode samaran ngaran nu biasa dipake kumaranehna di mana keur operasi kajahatan. Masing-masing ngabogaan sandi asma anu disebut si kalong teh nyaeta leumpangna pangheulana. Harita tuluy luak liuk ngencak ngatuhu ngawaskeun jajalaneun. Oh, sasa kecil, aman. Jawab si kalong bari unggeuh ka baturna nu pandek leutik. Awas sing hati-hati cangkorang. Mun geus datang kanu rek dibeli ku urang teh, di dinya teh aya jurigan gerak. Omong Ki Bahim ti tukang. Ari eta anu disebut si jangkorang teh nyaeta Mang Apang nu jangkung siga gantar. Mitra barang geus datang ka lembur babakan, harita tembongna manis simpe pisan. Keur mah lembur leutik tur tak nenggang.
ngan ukur aya sababaraha imah bae. Da aya ge lembur gede mah nu belah kidulna kahalangan ku caringin. Iya pekerja, atur tugas kita masing-masing, cuk si Jangkorang ngomando ka batur-baturna. Mana imahna teh him? Omong si Kalong. Tak eta nu anyar kene. Jawabna, ulah gede geuning imahna oge oi. Rada mujohna karaosina oge. Saha anu rek asupna ka jero? Silaing nya Jangkorang jeung si Kalong ngarapi ka sieunun nu boga imah. Kun dewek genepan ngajaga di luar bari ngundangan usi pujit imah eta. Hade silaing sing ati-atinya. Soal gitu mah jangan tanya, jangan omong. Kun kumaha dewek we oi. Silaing mah nyau beres we di luar. Atur penjagaan tanda bahaya. Mong Mang Apang si Jangkorang bari unggul. Yoh, siap. Ayo sararea mencar. Cuk Japar ngomando ka babaturanana. Harita kene nu 8 urang bergerak tingkat aya ka 4 penjuru ngayakeun panjagaan ngeusian posisi nu parenting. Ieu teh cil cuk si Bohimah warung sagala aya gampang keur muka pantona mah, cuk si Jangkorang ngahariwos bari terus ngadeuketan kana panto imah Mabiut. Trok kana panto hareup. Unton kulan, unton. Saha? Cik Mabiut nu harita can sare keneh lantaran ngarasa hareudang bayeung yang bari saseblakan hatena tara-tara disasari. Abdi kulan bade meser kayu api sareng bentul. Ulutrak Mabiut muka panto hareup barang brai panto muka embong aya anu nangtung duaan make baraju hideung sarta beungeut nage diteregos ku sapu tangan hideung barang ret kana leungeunna maninga gebeg sarta kebeg sabab nenjo lupesto keur ditodongkeun ka Mabiut. Awas tong ngakorowok. Lamun ngakorowok ieu timah panas bakal nyayang dina hulu. Omong si Kancil bari mulubus asup ka jero. Mabiut digondeng kuduaan dibawa ka tengah imah. Mitra kaum dangu Mabiut tanpa pola samarampa ukur kasima ngadeg-deg bakating reuwas si matana geus miheulaan ngalembereh mapai pipi sabab geus teg dina hatena eta anu duaan teh garong. Sabaraha urang nu jejeng di imah ieu teh, cuk si Jangkorang bari rarat reret sakur nu aya di dinya dilieukan kabeh. Ngan tiluan emak sareng pun anak, jawab Mabiut sorana oge maning ngalaper. Calukan sina kaluar kabeh, garong marintah. Jang Nyai ka dieu sakedeung, omong Mabiut
nyalukan anak binantuna rada tari. Aya naon mak? Jawab Adun meh bareng jeung Eni. Mani norojol ti kamarna. Barang ret nenjo kitu. Harita Adun ngajenghok mitra. Oh, aya garong. Gerentes hatena. Bari taki-taki rek ngarontok kanu nyekel pestol. Ajarog sia. Si Garong nyentak bari nodongkeun pestolna ka Adun. Atuh teu tulus ngarontokna teh. Sabab nenjolu pestol nampeu ka manehna. Manehna ngarandeg bari neuteup kanu keur nyekel pestol. Nasya, make mulai baik ka aing teh, ha? Hayang ngasaan ti mah panos. Omong Garong buraung nyentak. Angkat leung sia ka luhur. Lamun teu nurut ka aing, sia modar ayeuna. Uge dianturkeun ku ti mah panas ka neraka. Mitra, Adun sanajan gede wawanen nguntup ge ka Garong nu duaan teh. Tapi ari nenjo lu pestol mah ngalenya. Nya kapaksa we harita angkat tangan. Hei, itu naon? Cik Adun bari ngadieu kagigir mere siasat. Padahal eueuh nanaon. Si Garong meh bareng ngaliuk anu direret ku Adun tea. Katipu ku siasat nu boga imah. Corelat. Tuk. Suku Adun nganjang kana leungeun nu dicekel pestol, nu nyekel pestol tea. Dur dur. 2 kali. Tolong. Tolong. Nyi Eni jejeritan menta tulung tarik pisan. Aya nu ngagarung tarik nakeur. Ngalawan sia. Podaran euy, podaran. Nyentak. Baraya kaum dangu waktosna parantos teu kabujeng. Insyaallah enjing dilajeng deui. Hapunten tina samudaya kalepatan, kakirangan sareng kaluluputanana. Mugi Agus sadayana dihapunten sareng hatur nuhun. Rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos subscribe-na jeung anu parantos satiana. Bangga anu bade ngadukung tina channel ieu, di subscribe lah, di like, di komena oge. Mangga kasadayana anu bade ngadukung. Sareng ieu teh sim kuring teh atanapi Mang Maman teh ngamumule kana bahasa Sunda. Mung sanaos Mang oge masih keneh tahap belajar. Tah kitu badayanya. Mangga kasadayana bilih bade ngadukung kana channel ieu. Tah kitu. Ya sadayana sararehat aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syah